matak deknya di lemur terlalu bakal susah homo hari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahanna adan aing salah kumaha salah aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees teh hudang-hudang poek aya juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh ngerepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh pogo we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain ya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalaju film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong
cerita nanti kampung teh udah di gunung cicing gitu ini teh ngarayap pada di kampung mau jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki lemur teka rasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap daya pisan keur nyiuhan sanajan ajak awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nyaho tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah ka nya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk dihanap ulah hanap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nubugana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke dosa urang mah angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang ngangsron deui kitu eueuhna naon pan jok koleang gerak-gerak eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we ika nyawa wah kolot teuing anjing asin euy puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung
gengsi cenah lamun teteler teh gitu. nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kadea jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang
nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh gitu karena domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba nya teu kasar nak domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu ayah teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas gang katincak sakitu kenang berebetan ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu di sada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh di kenangan goblok biar jadi kenangan wah iya dah bade syok syok genahan bisa datang kenal itu alah eta sinena kata-kata dah ada je alah hebat tukang kenang di mana itu ya ai kenang jempe siapa pajar di sana pajar ke di sini jadi haluang anak kena pugus sini kena huap hebat itu eta nepi ka bisa sarengkak na teuing kenangan alah kakenangan aing ge nah kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang gendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cuma Cangkuang dalam cangkul aja cuma aduh
mana teh kenang deh nah tadi kenangan maneh mah bingi deh maneh jadi kenangan bingi deh kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot diuk sia dirinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje beda-beda teuing aje keun bae tok dicengceuri ka nu maot da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalau kiparna aje gaduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje keun bae tok dicengceurikeun ae muga-muga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna gaji tah gitu amin gitu sawiya sajugan ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah teungeun aing disebut beuneur tong dihalangan gak cuman antep tak si goblok cuman pisan song atuh kaja sok akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka ayo tekena ajar baju ya ayo nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan haji jeka aing jawa kasih beureum
ngalah cai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja ngai goblok oh waduh ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we sakit ya ala anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we sakit we itu we aduh iya labu ya meni atoh alah menahan gitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tah tersat tuh ya jorang sieu mah lain jorang goblok jabakan taun jorok sieu mah porno aksi teh lain meuni gede kitu euy naon eta bobogaan meuni gede kitu ya heuh anjing teh diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy maneh mah talian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajeleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh jurig jarian wah mau amek ini sok maneheun walila aing mah
ada itu cindekeun naon bajare kajare kan aja kayak dongol kabina-bina teh sia kapancing ama dici siapa kicu ah goblok ieu mah bajare kajare kan aja dongol tok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabara tuluy dihakan baing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru karek maraban meureun buru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapak teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didenengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah mual peuting teh ngik 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 tah ayeuna mah aya sarakina mah ayeuna nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut tah bapakna ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto ku baligo urut urut teu baheula dua ere dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning nya itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana noong kok jeung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu
wah eta masalah modal datang baru pada sirine cocok lah saya kebukakan saya RW para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu karunya mau balik di Arab nah awak karunya kanu balik di Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus langsung ke kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutra eta bangsat leuwaseun kamana aing lumpat ye sieun ka Parego kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul kene we ya da isu ge adan deui isu ge aya kene adan caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da budu meh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari neumbrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh kan tidak kesal ngadenge kitu aduh ampun ayang seuit pakai ai rupa-rupa dongeng ngaran lu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat ai di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunana hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh kumaha tolong bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting
saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh Jayang sarua we modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani gegejeret eta awewe no datang mah aki-aki kumakan juga jeleng teh ka laut gejebur kecepak kabeneran eta kantong teh karawea kumakan teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang deleng benang eta mangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedol ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh ya atoh si aki mah amak kumari nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup Aki. batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kala baeud bari bedog dikieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. ciri lain agama Islam nanti Inna dina indalohil Islam agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam oh nyaho aing ge Islam lain agama Shinto Islam nyaho aing oge Islam di dalam benar teh nya nyaho Islam aing maneh di sarwana kalaka di kopeah we Islam lain Hindun Islam urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh ngadsa acana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga sanaya dina jalur kaislaman nyaho Islam bolot gini lain isnet Islam nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyaho ka Masjidil Aqsa belum salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho
lain muntaber muntah anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama hah sia nu budeg bolot hah bolot hisna ai maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk ke sini dia ngobrol jeung aing ha diuk maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jadi apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek meneh ngarobrol aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam oh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang
hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sateasana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres paratos uningajeun mang dorna parantos terus jadi tak kasohor mang yang pedacan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewe teh awewe mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabrapa lamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabrapa lamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan tadi ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos
aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet. Internet teh di mana kawitna? Eta teh di Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilemu. Eta mah arnet atuh. Nya arnetnya. Tos digentos. Kumaha? Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun. Pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah. Tinggal ya mah. Kaula mah bagja wae. Nanging danya kitu pan. Kumaha? Hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna. Teu hade ngadu-ngadu laras. Dai pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararasnya di jalan digabrug. Cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen tuh ya hadir anaki datan nerat tangan demang datan nerat tangan demang ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun sama maktos ama cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabina-bina teh ka suatu aduh batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh ya wa suatu aduh ampun teh lah mata teh si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mangge kitu tah kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah hai asup tawang kumaha cai teh ceuk aing oge sia teh blok hai kabina-bina teh sia dewok aduh
jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib demi kaki keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tukar itu meren diterima nyai. Mending Citarum. Tentengan ada ngaramet dewe di Pak Haji Apo. Mending remis gitu. Gitu gini. Kawi wirang kolos ya teh Aswatama nepi ka kitu. Lain panon denya. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tambah cangkel. Tambah cangkel. Bisa nyalendorkeun. Tukun bae sugane aya nu ngurus kawin kerja teu ku anakna ku bapana. Ampe ku sia kerja. Nah, kawin minat teuing. Bope kumana ibu. Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mah nya. Kene mas kawin nang tidak. Atuh bari ngantosan itu tuangeun. Teu kedah kebantun mah oge. Dikasabeuleun pisan sia Aswatama nu ampun. Da keukuh wae teh kulan Aswatama teh bari ngalamar. Nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten heureui teh mah heureui. Bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan. oh nyetak kitu ai milik menak tara kapalang. Ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung. Kawit tah. Terus ieu mah sejarah bibi. Sejarah Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Galetuk bapak pupus. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh. Dia keueuh ragap daya teh. Ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Diningalkeun. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. Yatim piatu nungul pinang atuh kitu. Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Khawatir. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen ke Manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kecerek. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah, Da puguh kasiniran da mobilna butut. oh bisa jadi. Mobilnya spionan. Balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. Yeay. Tapi aku tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Iya. Obat teuing bibinya teuing.
Syek bibi oge Nasi bibi mah. umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya Untung tuh saya keyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuda eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Kumayeuna teh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Enang keur sakrat sae. Nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasep. garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah Ngahaja jigan anu leka. rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Abri anu leka. aya eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep Sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya. meureun kabita nempo ping-ping bibi Olo. Beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Olo. bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok Jempe. dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget Lain mun urang enggak tulung ngajerit. nah ka atuh lain menta tulu ka jerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Uno wawu. Ngajerit. ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh Paingan. ceuk bibi oge heuh Isukna kalah tawaran Tuh. deui. isukna ditawaran dewe ku bibi teh Ada merkosa deui. Apa urang cing deui. Ongko pamerena gede kamana. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng Sarua jeung si Dedi Agil. marukana naha Naon bibi? jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh Wadi keremet. awas make helm godeg teh ka dieu tah Tuh. Kaplopok. bobogaanana wah Sugema si Benyang. spektakuler Sama si Benyang we nya gede nampanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab Gerakan kumaha? anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo Krecek marmut. bangkong sapintrong Krecek marmut. lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah Kerenyem di leumpih. marukana Ngajeng jehe di gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman Pengalaman nu ka. nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang Hayang senang
hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen magelis bager sabibieun silaka doraka na bibi mana ngadoa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oke bibi mah sampah masyarakat ya ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih reka pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke geuning ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat geus ngasaan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta sama sok di beja-beja di aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marugana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh diantarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng dedeh teuing bager ulah lugi kakak alaman ku neng mah umat syukur yang anakin jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan syah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu nya oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono jo sami kaduana ti eta
memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang nu sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikone boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucung ngik sia mah aya ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat kaetah teh da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono ngarawan teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh
gitu Gajah. cing cek silaing Gajah. ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan Gajah. maung belangna digadingkeun Gadingan. amal hade karena gajah Gadingan dijen. maung geus Geus era. era sia Era ke siapa yang oman era? Era. Ketak itu we cinek nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we karena sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu Mang Nabi Sariung ngumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata anu nyata Gegepkeun ari. jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang Bau deh. eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah diperingati ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO Ulang bau teh kana. ngau jauh-jauh teu nyambung Turunan ti Hindu. teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja tuh Nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe Oh, wayang kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati ulang tahun nya nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu sini bisa popoe malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua ena ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih ngarebut hak batur padahal ku sinir kitu ge teh benar kan jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jari jibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat Tina ibu itu didasi. tidak dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui Aya nama dasi ngamal. Tuluy di jar jibul. aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh ah geus gara roblog ge bener Pak nya Aing nah bet atuh geuning. heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama
da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak Tapi kan aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula maning nya bener. eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok Kasida deui teman. bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral Tapi aya pupuhna teu bermoral. ai pupuhuna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi Eta mah kagila-gila keding. aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab Gitu. tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujung Aya jauh lebih gede. iya ya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah Bener amanan nu. alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha Areng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka bang. ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ulo nya nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijamanana grepek numbung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia jadi dagor ke bae Solusi jeung polisi teh jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu jing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta
Natuna manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kenyataan mana papisah sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna lepas tina sabeungkeutan da kahancuran katuna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaon da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ti wetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan tah cek ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu euy nah atuh geuning da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deket gara deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gara prak gara pangihan cirina satangtung diri geuning gitu eta mun jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti
dari teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutak barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu menang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tak panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon Jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budaya segalana teh kanginung-nginung minum mah ge nurutan orang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing meni mana lesit bujang teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikir nya Kang wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donat hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tongong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deuleuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang we disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tidak pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimun deh iya nya leres Pak gitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu kegaduhan ulah waka Pak heuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana seuli-si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaan sloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyuan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres
gitunya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadejak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu nya nuhun Pak